TikTokan dulu ah. Sugan weh, aing viral. Suara aing bagus kan, kos jidan. Salah aku juga. Oh, sama salah, tompel. Jamal ngeganggu aing keur nyanyi wae. Sialah gua nanti TikTokan ngomong gecan lempeng sia tompel. Kumaha aing we sia Geus gandeng sia ulah ngeceprek wae nyel batur aing teh sia. nyaho ngasuge henteu aing tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Ih, kamu jak sa tompel. Ih, tampol sok aing. Coba ka bener. Bodo amat. Galujak sel peutik. Dok anyer ku kakapok nakar ke kamari ku aing tadi ku pasti karepak nih. Mercan bu, pas seblak naya mercan naya rasa cinta, rasa yang pernah ada juga ada kok. Ih aing, tadi gerowokan uai nu meuli, nggak ada yang ngunung ngajar ulun jiji acan. Amarananya ya budak. Bisa menikuan samperan jiji. Mang, jagaan warungnya. Aing manu kide kapan gitu. Hem negeri ya. Nah, sia berkejo, sorangan wae sia jomblonya. Ih, sia. Aing kau maloba ris. Saking ku loba-lobana eueun bunggon ka aing. Geus mang, tukun diceritakeun aing geus nyaho. Hesepan ali beuleuh jiga rampok mah. Subet, tong ngomong di polos teuing sia ih, sok ngeselkeun aing. Lah, pan aing mah bener ngomong geus ya mamang. Ngomong-ngomong saya nempas poang teh mang. Heh, sia mah nanyakeun ka dalam kebon ka aing, tanyakeun bisa ka bapana ka ditu. Emang sia nyaho kitu bapa nasi poang saha? Nyaho lah aing mah. Naon? Bawayak, nyaho teh sia bawayak. Geus kumaha sia we lah mang. Lieur aing nu pahirup sia anu teu jelas. Teu budak ada teu jere amat aing mah teu jelas garis sia mah. Banda aing loba kebon sawah kelapa sawit sia, perumahan, pabrik sia aing nyaho mah. Sampai anu dikontrak tah, gua monyet eta bapak kolot aing sia aing nyaho mah. Udah amat cuma aing mah sia le. Sok galujak sia. Tekas masalahnya kaset gengnya kak bener kan ya kuncinya ayah bawa peng ajak jalan-jalan si Eri budak kamarana re amat aing bete atuh sorangan mah. Itu lah nasi kodoknya. Karena ini nasi kodok. Ampun ah. Dak. Ansia. Kenal saya di disoran wae. Sendal aing ge pasangan atuh. PA serius aing disarokeun jeung sendal sia. Emang beungetan aing beunget penindasan gitu. Lagian sia sorangan wae. Tadi aleng sia ku sekolah sia. Polongo atuh aing diala lah calang sia mah. Sugan we sia kitu tadi ala. Ngomong-ngomong sia ka mana wae dok tan nempo aing di lembur. Kunaon sia kangeneun ka aing. Cih, sudi najis aing ngangka sia untungna. Biasa ris. Nya sia teh nyaho pan aing sibuk jadi teu kaur aing di lembur. Nya sia teh nyaho pan ayeuna bisnis. Non sih keong racun aing keur naik pesat ris. Naon bisnis keong racun. Sakali bisnis keong racun Oh, keong racun. Sih mirip jeung beut sia. Calang sia. Ngomong-ngomong budak kamarana ris we amat. Teu nyaho ngasuge hanteu aing. Calang teh mah bisina na geus nempo kitu.
Tenyaho aing geus ya mah kodok. Liur panah ini siangan budak ka mana ke naon sa di dia. Paraman hulantas ya motor. Kak bebeneran si Aris. Aing kakak karakter kai masih ya Riz. Rek naon sia kai maing. Rek ngajak jalan Riz. Aing geus motor ya. Motor saya tas sia mat. Ih, atuh mau motor aing lah anyar. Ayo. Nu bener sia eta motor sia haju ke di jalan aing di udah debt kolektor sia. Pan aing di dia lain kacang dah dia mah di arah sikitu ngobrol na Pohon dok perasaan aing sia eueuh di dieu. Mang ampura cek aing sa patung. banget siap patung aing kieu ge jelema Banget sia takot patung kuda. Goblok sia wani ngahina beungeut aing nu kasep ke kos Bang Paskol. Hah, kasep. Headset menurut sia mah dok. Bener Riz. Geus hayu arek mah jalan-jalan teh. Burit manten tuh. Ayo. Kumanya? Atuh hayu ka beneran RG keur hayang jalan-jalan ieu. Geus ayo gerak naik. Bang, timpainnya. Siap, mantap tadi tuh lah. Nyat kelang Riz. Pilih sirakat. Monyet geran sia. Dok, kurangnya. Orang itu. Ngomong-ngomong kita budak sahanya. Bebegetan nama ko si Poang tapi nak ngomong nak pegat-pegat gitu. Risko Kipli lah. Aing mah kedeung tahun baru. Awewe teu boga, duit eueuh, motor teu gabdag. Sengsara hirup aing. Kadang kebon kernaon jadi serangan baik jomblo lain sia Sia datang ayeuna. Assalamualaikum sia patajong-tajong bae. mah aing geus sok laju ngegas dadas lain sia Gandeng sia beusi dialungkeun ku aing. jore amat adat sia keur mah beungeut geus jore teh Haram jadah sia ngaledekan aing bae. sorry bro sia ti tadi ku aing tanya baik-baik udah tarat baik kunaon sih sia boga masalah naon sia Biasa aing jeung tahun baru awewe aing nyaman awewe ieu. Nah, sekali dia naon dengan awewe ngaca sia Nah urusana sia jeung ngaca. bahaya lah sia mah ayeuna kieu sia nya ngaca sia tempo beungeut sia moal teh aing daekeun sia we ka sia beungeut sia jurik lalamping kitu moal bakalan Ai sia ngaledekan aing wae eta tadi. Sia ari hirup kudu intro beungeut sia kesolokan susukan oge sia. pada sia beungeut pas topo oge kalau pada yang awewe Main we. naon deui ieu Kamu dah mak kieu ya. Jalan atuh lampos. Siapa ngade naikun siap wae. Nabok wae. lah pantar Lah Jual baju celana itu semua demi Eris. Aku rela jadi kuli demi Eris. Ternyangka aing ka sia Riz. Aing ngebet aing hayang sia kalah ka beunang ku lalaki lain. Ya Allah nyeri amat. Aing pernah nyeri ya, tapi teu pernah senyeri ieu. Ya Allah meuni segala pegangan tangan. Aing, Riz, ya Riz, kitu awat Riz ka aing. Riz, agan Riz, perasaan aing Riz. Riz.